Aku berjanji. Naon gara-gara nak bebengetan model sia. Naon lagi kada banget teh bae. Dengekeun akibat maneh ngawin awewe terus diceraikeun awewe nak leungit nu tanggung jawab kula wargana akibatna nyembang emok ngagadekeun harga diri nak bisa jadi ngagadekeun awakna hiji waktu mah mantake jadi lelaki kudu tanggung jawab. Da kumaha atuh. Jangan kau tebarkan randa di setiap sudut kota karena kau telah berbuat dosa. Tengekeun lain urusan ceraina yang sarakeunana sing mikir di ayeuna. Ong karek dipikir aya mah. Engke mah Eureunna tah eureun ninggalkeun randa kawin cerai ya. di ayeuna. Pokona teh ayeuna mah Kamaksiatan teh ulah diciptakeun. siap. Wing ayeuna merek janji. Ngomong ka ditu ka masyarakat janji menganggeus pemilu ayeuna janji. Moal. Sok ngomong. Tuh, misi gareng. Sok. Reng. Dabongan salah didinya. Aya nama tumaprah kana kasalahan, tumarima kana kasalahan. Nya. Sok di hadapan umum. Janji maneh moal ka awewe deui. Nya, siap. Oh iya, Aku berjanji. Janji moal ka awewe deui. Nya. Kumanya nek ka lalaki. Nya maksudnya Lebih ruksak itu mah. moal menyebar randa di tiap kota maksudnya Pak. wah, Sok. Di dia Sok jangan Bang. pidato. Temokeun. Tah. Mun nyen kahadean teh ayeuna geus pemilu. Eueuh pamrih, mun kamari mah pamrih. Tuh di itu tuh anggota dewan di Golkar. Nu ngabarisna aya Pak Aep, Bu Fitri. Wah lupa aya Pak Mul. Ngarulang teh tadi teh. Bang Emok. punya Heuh? bener. Heeh, sok. Ngomong ayeuna. Men tadi hampura kawen nu nyeri. Oh, siap. Di Subang, Hah? Karawang, Bogor, Sukabumi, Cimahi, Bandung, Majalengka, Garut. Oh, di Ngomong. nya siap. Hari ini saya orang berjanji akan selalu menjaga kehormatan wanita. Sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain, saya akan ambil duluan. Hei. Nah, sih. Aisyah kumaha? Apa sih? Maka jeung diambil duluan teh. Maksudnya diselamatkan? Salah atuh. Bisa ya. Cek pade di teh amaneh teh janji ulah kawin cerai. Eta ceuing ge eta. Sok janji ulah kawin cerai. Janji moal kawin cerai. Tadi salah enggak ini? Saya. Salah perkataan. Urusan kawin cerai ya aturan. Oh iya. Kabeh calon anggota DPRD ti Golkar lamun geus kawin teu meunang kawin deui lamun teu diizinan ku pamajikanana teu meunang nyeraikeun pamajikanana. Sabab naon? Tempo keur susah jeung nu kolot, kampanye urang puting tapi ka ngajual kongkorong segala macam geus jadi honorna gede jeung nu ngora belegug ka dewan nu kitu. Leres teh Pak. Benar. Model sia. Oh tidak. Keur balangsak jeung urang Subang. Banjaran keur KKN. Heeh, keur honor 200.000 kene. Heeh, aya geus 15 juta ganti ka urang Sukabumi, ganti ka urang Cimahi, ganti ka urang Bandung, ganti ka urang Majalengka. Tiap kabupaten aya anak hiji beungeutna siga sia. Nah, itu ya abi mah hebat lah. Nya, Cok, pokoknya tipe ieu pidato atuh gogol. Saudara-saudara di seluruh sudut kota. Oh ya. Saudara. Lain si saudara. Saudara lain susu. Saudara. Kades ya, aya lurah di dieu. Lurah? Awas, ngomong ka urang. Awas. Nganyerikeun urang dieu santet ku aing. Oh gitu. Siap lurah. Kan mau nganyerin. Minta izin. Tunjuk atuh. Saudara-saudara di seluruh penjuru kampung. Saudara-saudara di saudara-saudara
ngajuru di kampung-kampung. Hei, di seluruh penjuru, penjuru kampung. Kuring ngomong, rek janji akan mentaati seluruh ucapan yang diucapkan, kamu apa baca yang tersirat di dalam hati, secara hati, apa yang muncul dalam pikiran, sudah yang kekiran, telah diucapkan setiap malam dan siang. siang. Terus Moal rek kawin cerai. Pokoknya caina mau rek kawin cerai, kuring rek kawin we tuluy. Jeung ieu jeung ieu kitu maksudnya nanti ngajak ke perkawinan maksudnya. Lain kawin deui eta. Galonyeng si teh. oh Nanti dah kawin. si Amada tuh Naon? tingali itu di live Aib. Oh, Facebook nulajona geus 1000-an, heeh. komennya 1000-an. Tapi ke luar negeri itu nulajo teh. Oh, keun bae atuh. Ka aing teh rata-rata komen. Naon nu komen teh? Eta cenanya aya berhala di nu panggung payu we cenah. Wih sebut berhala. Berhala. Wow. Oh, Berhala teh naon? ongko wow. berhala anu sok di baheula mah di leuweung-leuweung barijil. Berhala teh anu ngaguruh lempangna teh. Naonnya? Ulila. Lamun aya ningali nu geulis dihakat ku berhala. Oh, nu kitu. Heeh. Oh, Abi pisan. terus kumaha tah? Aing lieur. Heeh. Kok aya berhala di luluhureun panggung kieu payu. Tah, mumpung payu lah. Heeh. Sok lah nu luar negeri ge keur bae lah. Dawing teh lain ieu dawing mah pan kikituan teh dawing mah heureui. Eta mah nya bisa aya nu nepi nya cek we ge istighfaran ningali uing lah. Atau pengpeunan geura beungeutna. Nya tong-tong kitu. Ai budak maneh teh areraeun ningali maneh. Ih, eraeur pigu.